Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna barudak? Mugia urang salawasna aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng ibu dina mata pelajaran bahasa Sunda. 2 minggon kamari hideup parantos ngalaksanakeun penilaian tengah semester dina mata pelajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang lajeng kana materi anu katilu, nyaeta ngeunaan pupujian. Dina materi pupujian anu laungan kahiji, hideup kedah ngahontal kompetensina aya 3 nyaeta nyebutkeun wangun karangan pupujian luyu sareng kaidah-kaidahna, teras ngajelaskeun fungsi pupujian sosial dina kahirupan sehari-hari atanapi dina kahirupan sapopoe luyu sareng kaidah-kaidahna. Anu pamungkas nyaeta nuliskeun contoh pupujian di lingkungan sabudeureun hideup luyu sareng kaidah-kaidahna. Wangenan pupujian. Naon sih ari pupujian teh? Pupujian nyaeta puisi tradisional anu eusina muji-muji keagungan pangeran, shalawat ka Kangjeng Nabi, pepeling atawa umajak ngajalankeun ibadah. Tempat jeung waktu pupujian. Pupujian biasana dinadomkeun babarengan di madrasah atawa di masjid-masjid sok kadenge nu nadomkeun pupujian. Naon ari nadomkeun teh? Nyaeta ngahaleuangkeun pupujian. Di madrasah. Lamun di madrasah mah biasana pasosore bari nungguan ustad nu ngawuruk ngaji datang. Pami di masjid dinadomkeunana biasana samemeh salat jamaah maghrib atanapi salat jamaah anu sanesna. Biasana unggal wewengkon miboga lagam anu beda. Sanajan aya bedana tapi teu jadi masalah. Nu penting mah ninggang kana wirahma anu genah jeung tembres sarta katewak eusina. Papasingan pupujian. Ditilik tina eusina atawa maksud anu dikandungna, pupujian dipasing-pasing jadi 4. Di antarana nyaeta nu kahiji, puji jeung doa ka pangeran. Anu kadua, pepeling. Anu katilu, shalawat ka Nabi Muhammad jeung anu kaopat nyaeta pangajaran agama. Fungsi pupujian. Pupujian dina kahirupan sapopoe miboga fungsi nepikeun pangajaran agama, pikeun silaturahmi jeung sasama kaum muslim, oge pikeun wadah kreativitas seni dina acara-acara anu aya patalina jeung kaislaman. Contoh-contoh pupujian. Mangga tiasa ku hideup diregepkeun contoh pupujian anak Adam sareng eling-eling dulur kabeh. Oge kin tiasa dipaus ku hideup aya lirikna nya meh tiasa dibaca oge ku hideup. Salaki jeung babandaan anak Adam paeh eueuh nu dibawa ngan asiwung jeung boweh anu dibawa anak Adam pasaran teh longseran saban poe
Adam anjeun kaluar ti imah digarotong dina pasaran tu geunah. Aduh bapa aduh ibu abdi keun ruku padung ruku lemah abdi sieun. Anak Adam dikubur teh poe pisan nunya angan dikubur teh maca Quran. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang peting ulah wele bisina kaburu pae. Sabab urang bakal mati nyawa dipundut Gusti najan rajanya Krawati teu bisa nyingkiran pati. Karasana kersakarat nyerina kaliwat-liwat kana ibadah diliwat tara ngalakukeun sholat. Ibadah ulah campone berang peting ulah wele disina kaburu pae. Kaduhung kaliwat langkung tara nyembah kayang agung sakarat nyeri kalangkung jasadna teu meunang embung. Sakitu wae materi anu tiasa dipikehatur ku ibu dina laungan ayeuna ngeunaan pupujian.
Mangga tiasa dicatat ku hidup materi-materi atanapi hal-hal anu dianggap penting teras oge kedah dibacanya ku hidup. Tepang di mingguan payun insyaallah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.